Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hancak deresan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 55. Insyaallah dina dangat ayeuna dina kesempatan ieu urang ngahatamkeun deresan kitab matan Fathul Majid ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna perkara anu sumping Kanjeng Nabi mawa emak. Ru'yatul mukminina ari ningali na pirang-pirang jalma mukmin lillahi ka Gusti Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha mulia Allah bidaril akhirati di daerah akhirat min ghairi kaifin bari henteu make tingkah wan hinsorin sareng karingkes wahya sareng ari ieu ru'yah sabitatun eta anu tetep bil kitabi dina alkitab wa sunnati sareng as-sunnah. Qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbika nadhirah. Wujuhun ari pirang-pirang wajah yauma idin dina poe kiamah teh nadhiratun eta anu ningali ila rabbika ka pangeranana wujuh ila rabbika ka pangeran ila rabbiha eta ila rabbiha ka pangerana wujuh nadhiratun anu moncorong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum sayaktosna aranjeun teh satarawuna eta bakal ningali aranjeun kabeh robbakum ka pangeran anjeun kama saperti perkara tarawuna ningali anjeun al-qamara kana bulan lailatal badri dina peutingan bulan purnama payarahu mangka ningali ka Allah saha al mukminuna pirang-pirang jalma mukmin qabla dukhulil jannati samemeh asup surga wa ba'da dukhuliha sareng sabada asupna jannah payakshipu maka ngabuka sa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah anil mukminina ti pirang-pirang jalma mukmin al hijaba kana hijab inkisyafan taman kalawan muka anu sampurna payarawna mangka payarawna tuluy ningali itu mukminin zatahu kana zatna Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha mulia Allah khaliyatan bari anu kosong an jihatin tina an wijhatin tina jihad wa makanin sarang tempat wa muqabalatin sarang paadu hareup wasa iri sifatil hawadisi sareng sasesana pirang-pirang sifat anu anyar wa idaroa sareng di mana-mana ningali saha al mukminuna pirang-pirang jalma mukmin Allah ka Gusti Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha mulia Allah taroku maka ninggalkeun itu mukminin na'imal jannati kana ka pirang-pirang kanikmatan surga li'annahu karana sayaktosna itu li'annahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah lawi jutumi ala eta lamun dikumpulkeun naon naimu ahlil jannati kanikmatan pirang-pirang kanikmatan ahli surga la yusawi eta moal ngakuran ieu naim aqallalah dotin kana pangsaeutikna kiceupan minar ru'yatihi tinimang ningali na min ru'yatihi ta'ala tinimang ningali na kadat Allah ta'ala pahia mangka ari ieu ru'yah akbaru ni'amil akhirati eta panggedena pirang-pirang kanikmatan akhirat kama saperti perkara annal imana sayaktosna iman akbaru eta leuwih akbaru ni'amid dunya eta panggedena pirang-pirang kanikmatan dunya. Ruwiya diriwayatkeun anil Hasanil Basri ti Hasan Basri radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka Hasan Basri annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta nyarios annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta nyarios Kangjeng Nabi baina ahlul jannati di antara ahlul jannah. Oke. Balik andai wihandi. Ruwiya katampi ruwiya diriwayatkeun anil Hasanil Basri katampi ti Hasan Basri radhiyallahu moga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Hasan Basri annahu sayaktosna Hasan Basri qala eta nyarios Hasan Basri baina ahlul jannati dina waktu ari ahlul jannah ahli surga fil jannati eta aya di surga idsato'a ujug-ujug mencrong alaihim ka itu ahlul jannah naon nurun cahaya faiza maka nalikana saltoa arrobu ari pangeran kod asyropa eta nyata ngamulyakeun itu rob alaihim ka itu ahlul jannah
pala yu'tuna teu dibere itu ahlu jannah syai'an kana hiji perkara aqarra anu leuwih ngabungahkeun li uyunihim kana pirang-pirang socana itu ahlul jannah wa asbata sareng netepkeun itu rob likulu wa asbata sareng netepkeun syai' likulu bihim kana pirang-pirang hatena itu ahlul jannah minadadri nyatana ningali ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala faidah tujiba maka nalikana ditutupan itu nadru anhum ti itu ahlul jannah ya beko maka tetap naon nuruhu cahayana Allah wa barakatuhu sareng kaberkahan Allah pihim di itu ahlul jannah walam tako sareng teu tumiba naon arru'yatu ningali yakdotan bari nahudang pi dunya di dunya illa lin nabiyina kecuali ka nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam waman sareng ari saha jalma idda eta ngaku ieu eman ru'yatahu kana ningalina eman ka Allah pi dunya di dunya yakdotan barina ningali pala syaka maka teu aya kamangmangan pikuprih dina kakupuranana itu eman wal mukminuna sareng ari pirang-pirang jalma mukmin fil akhirati di akhirat teh yatapawatuna eta beda-beda ieu mukminin piha dina ru'yah paminhum mangka eta sapalihna mukminin man ari jalma yarahu anu ningali eman ka Allah kula amin dina tiap-tiap tahun marotan kalawan sakali wa minhum sareng eta tetep dina sapalihna mukminin man ari jalma yarahu anu ningali eman ka Allah teh kula syahrin dina tiap-tiap sabulan wa minhum sareng eta tetep dina sapalihna mukminin teh man ari jalma yarahu anu ningali ieu eman ka Allah kula Jumatin dina tiap-tiap Jumat wa minhum sareng eta tetep dina sapalihna mukminin teh man ari jalma yarahu anu ningali ieu eman ka Allah teh kula yaumin dina tiap-tiap poe wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna mukminin man ari jalma yarahu anu ningali ieu eman ka Allah kula saatin dina tiap-tiap waktu wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna mukminin teh man ari jalma yarahu anu ningali ieu eman teh kula lahdotin dina tiap-tiap sakicepan wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna eman teh man ari jalma yakunu aya anu aya ieu eman teh muda wa matan nadri eta langgeng ningali lahu ka Gusti Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha mulia Allah wa hadhil halatu sareng ari ieu tingkah teh akmalul halati eta pang sampurnana pirang-pirang tingkah Allahumma ya Allah ij'alna muga ngajadikeun Gusti ka abdi sadayana wa walidaina sareng ka dua kolot urang sadayana wa masyayikhina sareng ka pirang-pirang guru urang sadayana wa ahbabina sareng ka pirang-pirang kakasih urang sadayana min ahli zalika ti ahli ningali bijahi sayyidina kalawan keagungan Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad allazi anu sallaka ngambahkeun ieu nabi bina ka urang sadayana awdohal masaliki kana pang jelasna pirang-pirang jalan Shola moga nambihan sallallahu Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Nabi wa azwajihi sareng ka pirang-pirang bojona Nabi wa duriyatihi sareng ka pirang-pirang katurunanna Nabi wa ahli baitihi sareng ka ahli baitna Nabi kullama zakaroka nalika eling ka Gusti wa zakarahu sareng eling ka Nabi saha azzakiruna pirang-pirang jalma anu areling wa gopala sareng anu poho ang zikri katina eling ka Gusti wa zikrihi sareng eling ka Nabi saal ghafiluna pirang-pirang jalma anu paroho kabeh amin muga nyobana dan Gusti kana doa abdi sadaya wa kana sareng aya naon alfirogu beres ieu nyusun teh min jam'i hatina ngumpulkeunana ieu muhtasyarah asriyatal khamsina dina asriyatul khamis eta dina poe Kamis lisamanin pikeun 8 kholat anu kosong min syahridil qa'dati tina bulan Dzulqa'dah sanata khamsi wasalasina dina tahun 35 wa mi'ataini sareng 200 wa alpin sareng 1000 minal hijratin nabawiyati tina hijrahna kang nabi
ala sohibiha eta tetep ka nu kagungan hijrah afdhalus sholati ari pang utamana sholawat wassalami sareng kasalamatan wa ghafara sareng muga mapari ngahapunten sallallahu Gusti Allah lana pikeun urang sadayana wa walidaina sareng kadua kolot urang sadayana wal muslimina sareng ka pirang-pirang jalma muslim ajmaina tegesna sadayana. Alhamdulillah parantos hatam ngadares kitab Matan Fathul Majid. Pamudah-mudahan aya dina kamangfaatan khususna pikeun pribadi umumna kanggo sadayana anu ngiring ngadangukeun sakitu. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.